Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qadartinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng sim kuring kang tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden, anu mana ieu carita teh masih kene hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana ka maanah katut nyititin anu mana parantos nampi beja yen sarkum teh tacan kapendak. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Kasugri kaum dangu kocapkeun isukna. Paerete jeung si Ojay geus deui naryangan sarkum. Samalah dibarantuan ku batur salemburna. Tapi sanajan sakuliah lembur geus diider, sarkum keukeuh teu kapanggih. Waktu teu karasa harita beurang geus kaganti deui ku peuting. Beak peuting ganti deui ku beurang. Akhirna geus nepi ka 3 poe urang lembur Cibubuay naryanganana. Tapi hanjakal nepi ka mangsa harita weleh sarkum lebeng eueuh beja-bejana acan. Antukna meh sararea ngarasa capek, tungtungna baralik deui bari mawa hate anu kuciwa lantaran pagaweana teu mawa hasil. Cag urang tinggalkeun kayaan di lembur Cibubuay anu harita keur ibur naryangan sarkum anu leungit. Urang teuneun sakedeung mitra. Ayeuna malikan deui nyaritakeun lalampahan sarkum naha keur aya di mana manehna. Ti sabada sarkum datang ka Imah Bah Ijon samalah nepi ka meunang caritaan anu kacida matak nyeri kana hate. Sarkum terus ngaleos indit leumpang ngalenghoy bari ngeluk tungkul nuturkeun indung suku mapai-mapai bapana lengkah. Panasna panon poe anu moreret geus teu karasa. Kesang ngoprot juuh maseuhan awak saeutik oge teu dipalire harita terus bae jongjon leumpang. Nyerelekna waktu es tuning teu karasa. Hanyahoan geus maju ka sore. Reg sarkum eureun panonna rarat reret nitenan kayaan di sabudeureun tempat. Sarkum ngajenghok tarangna kerung bangun heran jeung kaget. Lantaran manehna aya di hiji tegalan anu kakara harita katincak. Sarta teu nyaho di mana ayana jeung teu apal di kulon wetan kaler kidulna. Nya sajongjongan mah sarkum ngahuleng sorangan. Astagfirullahaladzim. Aya di mana aing teh? Sanggeus aya kana sawatara waktu sarkum istighfar bari ngusap beungeut. Red kakenca, red kakatuhu. Sarkum gigisik bangun anu teu percaya kana tetempoana. Nah aing make jeung aya di dieu. Jeung deui di mana ieu teh? Ka mana ari jalan ka lembur? Nah beut jadi kieu aing teh beut kawas jadi jelema anu linglung. Nah ngimpi kitu. Tapi asa piraku da teu sare aing teh. Sarkum gegeran dengan ngomong sorangan. Koloyong kana handapeun tangkal anu iuh gek diuk setengah ngabebeutkeun maneh bari ngelapan kesang ku bajuna. Red kalandeuh breh katempo cai walungan ngagulidag herang sorana seah ngaguru.
Dangdaunan pating aroyag pating arulang katebak angin gunung anu ngahiliwir. Jika nabakat ku anteng ngalamun aing teh. Nepi ka ngalaman teu sadar kana kaayaan, be. Nepi ka kieu nasib. Tapi aing kudu buru-buru balik sabab emak pasti hariwangeun. Jeung deui waktu geus sore ieu teh. Jung Sarkum nangtung terus ngeureuyeun lempang deui ngaliwatan jalan anu tadi. Maksudna mah rek balik deui ka lembur. Panon poe geus tunggang gunung, manuk-manuk recet di sarada pating ara colog dina dahan. Tongeret reang patembalan estu mata kelar jeung mata kuaas. Sarkum terus bae lempang tapi teu puguh tujuan lantaran teu nyaho aya di kaler kidulna. Beuki lila kayaan beuki burit. Samalah lamun di pilemburan mah geus nepi ka wanci magrib. Sarkum terus ngeureuyeun lempang rurusuhan. Kacape geus teu dirasa da puguh hayang gancang anjog ka pilemburan. Akhirna reup kaayaan teh jadi poek. Beurang diganti ku peuting. Sarkum ngarandag lempangna teu bisa kebat lantaran geus teu bisa ningali jalan. Gek diuk ngalungsar awakna nyarandek kana batu gede. Mitra kaum dangu. Peuting eta kapaksa Sarkum kudu daek cicing didinya bari ngarasakeun beuteung lapar. Sukurincug sakujur awak beak disentetan ku reungit. Ditambah deui ku hawa anu tiis nyecep mata kabulusan. Tapi Sarkum teu incah lantaran sieun beuki nyasab. Antukna engke teu bisa balik ka lembur, jadi cicing bae nungguan datang na beurangnya sugan isukan mah bisa panggih jeung jalma sejen anu pareng ngulampreng kalebah dinya. Bakat ku cape satuluy nareup sare tibra teu inget deui kana nanaon. Kocapkeun poe isukna. Sarkum geus ngeureuyeun deui lempang bangun eueuh kabosen neangan jalan hayang balik ka pilemburan. Tapi matak heran. Sakitu geus jauh oge lempangna keukeuh teu bisa manggihan jalan. Samalah kalah terus jadi asruk-asrukan ka wewengkon pileuweungan anu jauh ka dieu. Beurang kaganti ku peuting, kitu deui peuting ganti ku beurang teu karasa. Antukna geus aya kana 3 poe Sarkum asruk-asrukan ka talimbeng teu nyaho jalan. Aduh, nya ka mana ari jalan ka pilemburan? Kawasna mah kalah beuki jauh bae aing teh. Jeung deui kalah asup ka leuweung. Beu kudu kumaha ari geus kieu? Aing teh beut ka talimbeng teu nyaho jalan ka lembur. Ceuk Sarkum harita brek diuk dina akar kiara anu luhur daunna ngarumpuyuk. Napas ngahegak beungeut haropak pias. Buu kusu teu puguh urus sedengkeun baju katempo geus rangsak da puguh ti kakarait. Ya Allah Gusti tulungan abdi. Kedah kumaha ari geus kieu? Geuning jadi kalangsu ieu teh. Kablah mana aing kudu lumampah. Lantaran teu apal kaler kidulna. Jeung di aya di wewengkon mana ieu teh? Sarkum ngomong sorangan. Bareng jeung kitu karasa beuteungna murilit meuni nyeri menta eusi. Sabab geus aya kana 3 poena teu kararaban ku sangu. Manggih oge kadaharan ukur pupucukan jeung bebeutian anu pareng kapanggih bari lempang. Duh Gusti nepi ka kieu na ieu nasib. Beuteung lapar awak karasa geus lungse taya tanaga. Lamun aing teu bisa manggihan jalan ka lembur boa-boa aing teh bakal terus paeh di dieu. Ceuk Sarkum bari rarat-reret nitenan kasabudeureun eta tempat. Keur sakedapan. Sarkum cicing di dinya ngadon ngahuleng miraga meneng mikiran nasib anu harita kaalaman ku dirina. Bareng jeung kitu reup kaayaan langit angkeub. Mega hideung ngagulung di awang-awang kawasna mah rek turun hujan. Hiuk angin ngagelebug tatangkalan pating aroyag. Kalakai garing rabeng maruragan.
Nya bareng jeung kitu Burinyai Cileger. Kadenge sora gelap menit tarik, puguh Sarkum ngarenjag kawan tu bakat kurewas. Sarkum tuluy rungah ringeh ngarasa keeng. Aduh, kawasna marek hujan gede. Kudu kumaha ri aing? Di mana kudu ngiuhan? Mangkaning aya di jero leuweung. Kitu ceuk Sarkum bari luak ieu, keur kitu paralak hujan turun mending ngagebret bet jiga anu dicicikeun ti langit. Sarkum diuk nyempo dina akar tangkal kiara anu rada kayuhan kudang daunan. Beuki lila hujan teh beuki gede. Gelap dordar pating Cileger mata katorekan. Dibarengan ku kilat anu pating Burinyai. Sakujur awak rampucis baseuh. Sarkum ngadegdeg huntu norok tok kabulusan. Ari hujan terus ngagebret eueuh eureuna. Cai leuncang ngagulidag malidkeun dang daunan anu gararing. Bareng jeung kitu, hiuk angin ngagelebug seah handaruan. Dorok-dok kadenge sora dahan anu peunggas. Sarkum rungah ringeh bakat kurewas lantaran sorana beut asa deukeut pisan. Tapi saacan oge sadar kana kayaan. Gubrak dahan kiara aya anu ninggang kana awakna. Puguh atuh Sarkum ngoceak menta tulung. Sorana tarik mata kuatir. Leng sirahna karasa lieur bumi alam asa tibalik. Pikiran Sarkum harita selang-seling sareta saeutik oge dirina geus teu ngaharepkeun kana salamat. Nya satuluyna malas Sarkum kapiuhan teu inget di bumi alam. Kaayaan alam beuki burit sedengkeun hujan masih kene acan aya raatna. Antukna repeuting sarta kaayaan di palebah dinya beuki poek meuni mongkleng buta rajin. Mitra kaum dangu nincak kana wanci sareureuk kolot. Hujan teh rada ngaleutikan. Tapi sanajan kitu teu raat tapi kalah beuki terus ngaririncik manjang awet nepi kaliwat tengah peuting. Sarkum ngagoler handapeun tangkal kiara. Awak jeung beungeutna katuruban kudahan jeung dang daunan anu peunggas. Sakujur awakna geus tiis camewek teu beda jeung mait. Lamun beurang mah tang tu bakal katempo beungeutna pias. Biwirna geunteul lantaran sapeuting jeput. Sarkum ngalaman kasangsaraan anu sarupa kitu. Ari ti kajauhan kadenge sora sasatoan anu garalak di sarada patembalan. Es tuning mata keung. Beuki lila kayaan teh beuki peuting samalah geus rek ngagayuh ka janari. Sanggeus aya kana sawatara waktu lilana. Akhirna hujan teraat. Kasugri kaum dangu urang kocapkeun isukna. Mangsa alam harita teh geus pajar. Batara surya geus meletek di belah wetan cahayana koneng yang norobos kana sela-sela dang daunan. Tekung silila, brai kayaan teh caang. Sarkum anu keur ngagoler kapiuhan harita lilir, nya terus humarurung es tuning mata kuatir. Aduh. Tolong. Ceuk Sarkum anu kakara eling harita kadenge menta tulung. Ari leungeuna lalaunan pakupis nyingraikeun dang daunan anu nuruban kana awakna. Aduh, tolong, nyeri, tolong. Sarkum terus menta tulung sorana geus seles-selesan samalah ampir teu kadenge. Dina kayaan kitu teu jauh ti eta tempat. Aya saurang aki-aki anu keur leumpang. Barang ngadenge aya sora jalma anu humarurung, si aki reg ngalengkahna eureun. Ai nyaha beut asa ngadenge jalma anu menta lutung tolong.
Nah teu salah denge kitu aing teh. Tapi dasi dikadenge pisan ku ceuli muni eces. Benar sigana mah aya nu menta tulung. Lantaran ceuli aing mah teu corek rasaan mah. Tapi anu menta tulung teh jelema antawa lain. Ceuk si Aki bari dangdak dengdek ngadengekeun sora anu tadi. Keur kitu kadenge deui sora anu menta tulung sok sanajan sorana rada les-lesan tapi masih jelas. Tolong! Aduh, tolong! Tah. Anu menta tulung teh kadenge deui tapi di belah mana datangna? Wah, jigana mah di belah ditu datangna teh. Keun urang teangna bener kitu eta teh sora jelema. Da cek rarasaan mah asa pamohalan namun aya jelema anu wani ngulampreng ka dieu. Tapi moal kitu tukang ngalasuluh anu kalangsu. Si Aki ngagerendeng terus ngalengkah deui muru ka pelebah datangna sora. Beuki lila beuki ngadeuketan sora anu humarurung atra jelas kadenge. Teu sakumaha lila si Aki anjog ka pelebah tangkal kiara gede. Dihandapna ketempo aya dahan anu peunggas dauna ngarumpuyuk ninggang akar kiara. Si Aki panona mencerong kana pelebah dahan anu peunggas. Geus kitu srog ngadeuketan. Sora jalma anu menta tulung sanajan laun jeung les-lesan kadenge deui beuki jelas. Wah, moal salah kawasna ti dieu sora anu menta tulung teh. Buah-buah manehna teh kacingang dahan meureun. Lantaran jadi peuting hujan gede mending ngagebret di barung ku angin. Ceuk si Aki srog ngadeuketan kana pelebah dahan. Geus kitu ragamang leungeunna nyingraikeun daun anu nguyupuk. Mimitina mah teu katingalina naon. Tapi barang terus disingraikeun si Aki kacida pisan ngaranjug. Lantaran nempo saurang jalma anu keur ngajoprak awakna katindihan kudahan kiara. Uluh, geninganan bener aya jelema ieu teh. Ceuk si Aki bari mencerong kana awak Sarkum. Nya teu talangke harita keneh si Aki lalaunan ngajungjungkeun dahan anu nindihan awak Sarkum. Sareta disingkirkeun ka sisi ngarah teu ngahalangan. Geus kitu gok cingogo gigireun Sarkum. Ujang! Si Aki ngageroan lalaunan samalah ditompokeun kana ceuli Sarkum. Gap ngarampa kana pigelang leungeun cep karasa tiis menenya cep. Tapi masih keneh keketegan. Ujang! Kumaha elingan cawah henteu? Si Aki tumanya deui. Ngadenge kitu brai panon Sarkum beunta lalaunan. Terus red ka si Aki anu keur nagog cingogo gigireun. Sarkum bibirna katempo ngageter jigana mah hayang ngomong tapi teu sanggup kedal. Lantaran kayaan kawilang parna. Samalah teu lila reup deui Sarkum teh peureum sareta teu inget kana nanaon. Pe karunya teuing kawasna mah parna kayaan ieu budak teh. Lamun kieu caranya ku aing tang tu kudu gancang ditulungan. Keun urang bawa heula we ka saung ayeuna mah. Mitra kaum dangu. Sanggeus meunang kaputusan kitu mah teu leleda. Harita regeyeng awak Sarkum dipayang rek dibawa balik ka imahna. Sanajan kaayaanna geus kolot tetela si Aki teh tanagana mah bedas keneh. Kawan tu dina pelebah mayang awak Sarkum tuning bangun anu hampang pisan. Geus kitu si Aki terus ngeureuyeun leumpang, ngadon asruk-asrukan ka jero leuweung. Nyorang jalan satapak anu kaitung hara-haraeun. Loba kakayon anu ngahalangan tincakeun. Tapi si Aki mah ngalengkahna tuning gancang. Saeutik oge sigana teu mata kese da puguh pikeun manehna mah geus biasa nyorang jalan eta. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu, akhirna mah si Aki anjog ka hiji tempat anu kawilang negrak.
Breh katempo aya hiji imah leutik ari wawangunana dijieun tina kai golondongan. Si Aki terus asup ka pakarangan. Srog harita kahareupeun Panto sarta disurungkeun ku suku. Sabab leungeunna keur mayang awak Sarkum. Kabeneran, Panto teu ditulakan. Berai muka sup si Aki ka jero. Geus kitu nurunkeun awak Sarkum senang ngagoler dina palupuh di amparan ku samak sahelai. Jung nangtung kojengkang ka dapur. Nya terus ngucurkeun cai tina lodong. Diwadahan kana baskom. Gap kana lamak satuluyna dibawa deui ka tengah imah. Gek diuk yang hareupan awak Sarkum anu keur ngalempreh teu empes-empes. Bener-bener mata kuatir ieu budak teh. Tapi nyaha kunaon make aya di jero leuweung. Nyaha kalangsu kitu manehna teh. Ceuk si Aki panona mencrong nitenan kana sakujur awak Sarkum anu kacida matak pikawatireun. Bajurang sakarotor jeung baseuh. Sarta ampir sakujur awakna oge katempo barared loba tatu sarta geretihan. Samalah tatu palebah cangkeng nama kawilang parna kawasna mah kasogok kudahan kai. Getihna ngeberbei beureum. Ningali kayaan kitu si Aki meuni gogodeg. Da puguh ngerasa watir. Bareng jeung kitu di luareun imah harita aya sora anu leumpang. Terus asup muru ka dapur. Satuluyna kadenge sora anu ngentepan paparabotan. Nyai! Nyai! Nyai, boro gancang ka dieu. Si Aki ngageroan ka saurang jalma nu keur aya di dapur anu tayalian ti incuna anu boga ngaran Sawitri anu kakara balik ditampian. Kah, aya naon Aki? Walon Nyi Sawitri teu talangke harita keneh gura giru nyampeurkeun. Tapi barang gok kahareupeun si Aki puguh bae ngajenghok. Aleuh, saha ari eta Aki? Tanya Nyi Sawitri terus ngadeuketan red ka Sarkum anu keur ngagoler. Nya eta Aki oge teu nyaho Nyai. Teuing saha ieu teh sabab kakara panggih ayeuna jadi teu apal saha-sahanya. Nah, pendak di mana kitu Ki? Tadi di leuweung kaparengan ngaliwat ka palebah dinya. Ku Aki kajenge aya sora jalma anu humarurung. Nya terus disampeurkeun. Nya palebah tangkal kiara anu aya dahan anu peunggas sarta ku Aki disengraikeun daunna. Barang breceh teh aya jelema. Nya terus dibawa ka dieu tah kitu. Si Aki nerangkeun kajadian tadi ka incuna sarta di Bandungan kalayan daria. Oh, janten kitunya. Watos teuing atuh pami kitu mah. Karunya maca ku Aki dibawa oge. Nanging kumaha kayaan Ki? Rupina mah sapertos anu parna. Nya ari nilikannya kayaannya mah ieu jelema teh kawilang ripuh. Tapi sanajan kitu masih keneh aya tulunganyeun. Lantaran aya keneh nyawaan. Sugan bae manehna bisa katulungan. Pamisalajengna kumaha Ki? Ari anu satuluyna mah nyatang tu bae rek diubaran we ku Aki. Lantaran lamun diantep bisi tambah parna karunya atuh. Ceuk si Aki barigap kana awak Sarkum terus dititenan satuluyna dipariksa kalayan apik jeung taliti. Kop kana lamak terus dianclomkeun kana baskom anu dieusi ku cai herang geus kitu dipeureut diusapkeun kana beungeut Sarkum. Samalah terus mapai kana leungeun jeung awakna. Dibersihan sabab kayaan meuni karotor. Nyai, cing atuh pangnyokottkeun samping sarung anu Aki. Ieu jalma urang salinan. Tuh tempo papakeanna meuni basuh jeung karotor. Kawasna masa peuting jeput manehna teh kahujanan di tempat anu tadi. Si Aki nitah nyokot samping sarung sarta teu talangke. Kojengkang Nyi Sawitri asup ka jero kamar.
Telila geus balik deui. Sok samping sarung ditunda gigireun si Aki. Nyai, jik bae ka ditu ka dapur geura popolah lantaran Aki lapar. Keun bae ieu jelema rek diurus ku Aki sarta ulah poho nyieun buburnya. Mangga Aki. Leos Nyi Sawitri ka dapur dekul mirun seuneu. Tuluyna heureut cai bari nyangu. Ari si Aki jongjon bae ngurus sarkum papakeana dibukaan. Sakujur awakna dibersihan. Kitu deui tatu-tatuna. Nya teu sakumaha lila geus rengse. Awak sarkum geus bersih cangkengna anu tatuparna dibeungkeut ku kaen. Gap kana samping sarung geus kitu rap dipakekeun samalah terus disalinan ku baju anu bersih. Geus kitu ret atuh kana beungeut sarkum anu katempo meuni sepa jeung celong bibirna geunteul. Tah geus beres ayeuna mah. Keun cenah sareheula ya karunya. Gap si Aki kana baskom tuluy dibawa ka dapur. Sok ditunda gigireun lawang panto. Kumaha Ki tos beres? Nya geus beres ayeuna mah. Awakna geus bersih sarta geus disalinan. Tapi nah tos emut atanapi teu acan. Nyi Sawitri nanya tetelepek dapug hayang nyaho kana kayaan sarkum. Acan adi eling mah. Tapi keun bae teu kudu hariwang. Mending oge cenah sareheula sabab watir lamun nyaring mah. Da puguh loba pisan tatu dina awakna. Manehna moal teu gegerungan lamun geus sadar mah geura. Tapi kunaonnya manehna teh dugi ka tiasa kitu. Nya duka teuing Aki oge teu apa. Urang tanyakeun we engke langsung ka jelemanya. Nyai, Aki rek nyangan heula dangdaunan keur ubar. We kadinya tungguan heula sakedeung. Nya mangga atuh Aki. Mung ulah lami. Ya moal atuh geus meunang mah Aki oge gancang balik. Kasugri kaum dangu. Geus ngomong kitu mah kop si Aki kana bedog. Jurut turun kaburuan satuluy namah kenceling indit ngajugjug ka leuweung rek neangan dangdaunan anu bisa dijadikeun obat keur ngubaran tatu sarkum. Mangsa alam beuki beurang bae. Manon poe geus luhur manuk-manuk recet di sarada pating ngaracelog dina dahan. Si Aki harita asruk-asrukan di jero leuweung, tapi kulantaran geus biasa jadi geus teu sieun nyasab. Da puguh geus apal pisan kana kayaan di wewengkon eta. Sanggeus kurang leuwih aya kana sajamna. Si Aki harita geus balik deui ka imahna bari mawa dangdaunan anu dibutuhkeun pikeun ngubaran sarkum. Sadatangna ka imah, dangdaunan harita keneh dibebek nepi ka lembut. Diwadahan kana piring seng, geus kitu dipokokeun kana tatu anu aya dina awak sarkum. Teu sakumaha lila, pagawean si Aki rengse, tapi sarkum masih kene acan sadar kana kayaan dirina. Mitra kaum dangu, kocapkeun peutingna wanci sareureuk kolot. Sarkum lilir leungeuna usik lalaunan. Brai panonna beuntak ucap kiceup neuteup lalangit. Nempok kitu si Aki anu keur diuk ngajemprak sila teu jauh ti sarkum puguh bae bunga. Jang, Ujang, kumaha hidup teh geus eling? Ceuk si Aki bari srog ngadeuketan. Sarkum ngareret terus neuteup menilaleb. Tapi teu wakaca carita lantaran pikiran acan jajag lelembutan acan ngarumpul kabeh. Jang, Ujang, geus eling? Si Aki malikan deui tumanya bari melong kana beungeut sarkum anu katempo pias. Aduh, di mana ieu teh? Sarkum ngawalon sorana kadenge alon jeung haros-hos. Samalah diselang bari jeung humarurung lantaran ngarasakeun kanyeri dina sakujur awakna.
Ieu mah disaung aki Ujang. Aduh, cai, aduh, tulungan hayang nginum. Ceuk Sarkum menta cai. Lantaran karasa tuhureun, salain ti kitu ti corona oge asa peureus da puguh 3 poe teu manggih cai. Akibat kata limbeng terus kalunta-lunta di jero leuweung anu arang langka kasaba ku manusa. Yah, Ujang teh hayang nginum. Keheula anyan jagoan sakedeung. Aki rek nyokot heula ka dapur. Tembal si Aki bari rek cengkat. Tapi bareng jeung kitu torojol incuna kaluar ti kamar. Alah, geuning tos emut Aki. Nya puguh kakara saja nyai. Cing panyokotkeun cai anu hanyet, karunya hayang nginum tuhureun meureun. Ceuk si Aki ngarere terus nitah nyokot cai. Koloyong Nyi Sawitri ka dapur teu kungsi lila geus datang deui bari mawa cai haneut di wadahan kana batok. Sor diasongkeun ka akina. Gap ditampanan awak Sarkum disangke satuluy nargot regot nginum meuning ngaleklek. Da puguh hanaang pisan. Teu lila oge cai sabatok geus beak. Sarkum digolerkeun deui. Sareta kadenge humaruru ngarasakeun kanyeri. Aki, aduh nyeri. Ceuk Sarkum anu kakara sadar. Terus humarurung ingetan acan pati jajag. Nyawayah nyawe kudu sabar Jang. Keun bae ngarasakeun kanyeri saeutik mah da geus diubaran ku Aki. Isukan oge moal burung cager. Aduh, sanes nyeri saeutik Aki. Puguh oge sakujur awak ieu teh meuni pulung sejeng nyereri abdi teh. Jawab Sarkum panona gular giler nitenan kayaan didinya. Wayahna cek Aki oge jamak sakitu mah. Jang kumaha hari ayeuna nya geus eling pisan. Walon si Aki bari melong ka Sarkum anu keur muringis. Emut Aki. Walon Sarkum lalaunan bari melong ka si Aki. Nya syukur atuh ari geus eling mah. Ayeuna Aki rek tumanya ari Ujang teh saha jeung deui urang manya. Abdi mah pun Sarkum. Kawit ti lembur Cibubuay. Walon Sarkum ayeuna mah ingetana geus mimiti daratang deui. Baru ti lembur Cibubuay. Jauh atuh lamun kitu mah. Si Aki katempong ngajenghok ngadenge Sarkum nyebutkeun lembur Cibubuay teh. Da puguh tempatna kawilang jauh wewengkon eta mah. Ari lembur Cibubuay teh di mana ayana Aki? Nyi Sawitri anu tita diukur ngabandungan milu nimbrung. Wah, jauh ti dieu mah. Lemburna aya di belah kaler lamun leumpang geus pasti bakal meakeun waktu leuwih ti 2 poe. Lamun kitu mah tepi pisan atuh nya Ki. Nya heueuh komo we atuh jauh. Aki, manawi aya cing abdi teh nyuhunkeun sangu teu kiat lapar. Ceuk Sarkum terang-terangan harita menta sangu. Da puguh geus teu kuat nahan lapar, awakna karasa lungsi pisan tanaga. Oh, Ujang teh hayang dahar. Leres lapar pisan abdi teh Aki. Teu kudu hariwang. Keun ku Aki dibere dahar. Nyai sok ka ditu bawa bubur anu tadi teh ka dieu. Ieu si Ujang hayang dahar cenah. Ceuk si Aki bari ngareret ka incuna nu keur diuk bari melong ka Sarkum. Mangga Aki, da bubur mah tos sayogi. Jung Nyi Sawitri nangtung terus ngaleos rek nyokot bubur. Anu tadi ngahaja geus dijieun keur Sarkum. Teu lila geus norojol deui bubur di wadahan kana piring seng. Nya teu talang ke harita keneh terus dihuapan ku si Aki da puguh Sarkum can bisa hudang. Cangkengna anu tatu karasa nyeri. Gancangna carita. Bubur sapiring geus beak. Samalah karasa ayeuna mah awakna teu lungse teuing cara samemehna. Tanaga anu tadi laleungit geus mimiti daratang deui. Mangsa alam harita beuki peuting. Sora jangkrik bebence jeung cari cangkas reang di sarada.
Di luareun eta imah kayaan poek mongkleng buta rajin. Lantaran tempatna kalingkung ku tatangkalan anu jarangkung. Da puguh aya di tengah pileuweungan. Di kajauhan kadenge sora maung pating galaur, sora ajag pating cungungung nya kitu deui sora bagong kadenge pating salegrok. Nya keur anu teu biasa mah geus tangtu kacida mata keueung. Kawas anu harita karasa ku Sarkum. Jang, teu kudu sieun jageus biasa di dieu mah loba sasatoan. Tapi naha moalna naon eta teh Ki? Ah moal, teu kudu hariwang Ujang. Menying oge sok kadinya geura sarekeun deui ngarah isukan jag-jag. Nyai, hidup oge geura sare ka ditu. Si Aki ngareret ka incunanita sare kawantu kayaan harita teh geus peuting. Mangga Aki. Ceuk Nyi Sawitri terus ngoloyong asup ka kamar. Nya geus kitu mah goledag si Aki oge ngagoler dina samak. Da puguh geus ngarasa tunduh. Satuluy nareup sare tibra disimbut ku samping sarung. Nya kitu deui Sarkum terus bae sare nepi ka isuk-isuk. Mitra kaum dangu, gancangna ieu carita teu karasa 5 poe geus kaliwat. Kayaan Sarkum geus maju ka jag-jag, tatuna geus mimiti cager sabab unggal poe diubaran ku si Aki. Samalah ku ayeuna mah Sarkum geus bisa luntang lantung di buruan nitenan sabudeureun eta tempat. Kocapkeun wanci pasosore. Sarkum jeung si Aki keur diuk paduduaan di tengah imah. Si Aki ngelepus udud bangun anu tumaninah bari nyang hareupan cai enteh dina batok anu ngebul keneh. Jang Sarkum, sabarnya, keun ieu carita teh. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosanna wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.